Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Risdayanti, linggi abi ti kelas 12 MIPA. Di dieu abdi bade ngadongeng anu judulna Entok Mas. Kacaritakeun aya hiji patani anu kacida malaratna anu cicing di hiji imah anu ngabogaan hiji entog baringan hiji-hijina. Manehanana nyaaheun pisan kana eta entog teh. Sabab manehanana teh bogaan dulur atawa baraya, malih ku gerwak mah. Hiji poe manehanana indit ka sawah, indit teh isuk-isuk pisan. Kabeneran, dititah gawe ku juragan lurah, pikeun ngabinihan sawahanana. Mang Julin mah sebut pisan kana gawe nana teh, ari entog nama dikencarkeun we di buruan gubuk teh, tara aya hariwangan. Balik di sawah, wanci sariak payung, Mang Julin kacida lapana, manehanana ngadiges ka pangeran. Duh Gusti, mun paparin abdi beunghar, meureun dahar oge jeung bisa jeung nanaon. Mang Julin teh ngan dahar saukur jeung unya. Saenggeus wareg mah manehanana tuluy ngampihan kana eta entog anu aya di juru imah. Isuk-isuk keneh Mang Julin kahudangkeun ku kilaban anu aya di juru imah. Panasaran, manehanana tuluy nyamperkeun kana eta cahaya anu gugurilapan. Manehanana teu nyangka yen cahaya anu selap eta teh kaluarna tina kandang entog. Si horeng teh entogna teh endogan, endogna teh endog emas. Mang Julin pepeureudeyan nyagap entog teh. Manehanana kacida bungahna eta endog emas. Emas murni bisa dijual ieu mah, geranteusna. Poe kadua kitu deui, entogna ngaluarkeun endog emas hiji deui. Kitu saban poe, sakadang entog teh endogan endog emas deui. Nya puguh Mang Julin teh jadi beunghar. Manehanana geus boga sawah sorangan, imah gedong, balong, ternak entog, jeung harta liar anu muncekil. Entog teh nyaan mawa rezeki keur Mang Julin. Hiji poe, Mang Julin ngarasa capek mun kudu unggal poe ngadatangan kandang entog, pikeun mawa endog emas anu pirangan hiji. Mang Julin sasadiaan bedog, pikeun ngabelah entog, ngarah emasna kabeh kaluar. Jadi manehanana teh kudu mamawa unggal poe ka kandang entog. Ari geus dibelah entog teh, teu kaciri emas-emas acan, malahan entog teh kalah jadi pae. Mang Julin teh bisa ngabebenah deui harta, manehanana jadi miskin kusabab unggal poe hartana beak pikeun kabutuhan sapopoena. Dicekakeun sakitu bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.